Buka sakingan sare jeung sare we. Woi, hudang. Naon, Neng? Aya naon we. Ye kalau ngahulang wae lain mah geura gawe ka ditu. Duh, aku nyari awak, Neng. Ah, minta duit atuh. Pan mentaan we duit bapak maneh ge teu gawe-gawe. Atuh timbang minta duit. Geura mangkat-mangkat. Lagi ya. Duh, aya naon nya eta ribut-ribut. Kumpul ah. Ye kalau sare deui lain mah geura digawe ka ditu. Pemajikan teh, iya, gawe. Buset, eta pamajikan digalak-galak gitu nya. Ini budak kunaon? Neng, ternaon? Ente Pak Ustad, ini ningali ribut. Astagfirullah, Neng. Ya, Pak Ustad ngawartosan lamun aya keluarga nu ribut teh tong sok dikepoan. Ya maaf Pak Ustad. Nyantos ayo, Neng. Ulah ngepoan deui, ayo urang makan. Nah, urang arek ulin kumahanya indung urang teh mere duit korek teuing indung urang teh. Neng, tes di mana? Itu Pak RW terus ningali nu ribut. Masa nggak ribut di mana? Duh, dia nama Pak RW teh budeg terus ningali nu ribut masa nggak ribut. Oh, emang sabaran masa nggak ribut nak? Udah semua balik ngomongin Pak RW mah. Sarek makan. Ih, budak tadi tanya teh kalau mangkat di sopan tingan. Duh, itu budaknya kunaon? Mangulang wae karunya we. Saperkeun ah. Kunaon, Cep, mangulang wae? Iya Pak, arek ulin teh dibere duit. Emang mamahna kunaon, Cep? Duka tadi mah ribut wae dah. Duh, karunya teuing, Cep. Ya tuh aya sakedik di Bapak. Soalnya Pak. Ya, kami-kami. Iya, tarik. Ayo bantal. Duh. Sedangkan ah. Yang udah jang, geus perang jang. Sah, dia nu ganggu. Ayo naon Pak RW? Nggak ganggu wae. Ini mana kalau cara di dia? Oh, ku Pak RW, urang tika bicarekan ku pamajikan. Ye, ayo di tangan awe mah balik atuh karunya nungguan wae aweuna. Ayo ngangker lieur kita lah lulus awak tambahan ke nyambung ngomongna. Duh, meni manis eta kalau ka sare wae. Meni manis teuing tadi kan cenah digawe kunaon nongkrong di pos. Tuh kan tuh Neng, ada masih tunggu. Tunduh. Matake penting tong bergadang wae. Ih, jagoan kalah ribut. Sajane ah. Duh, aya naon nyara ribut di pos. Dapurkeun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh ribut-ribut? Iya Pak Ustad, pamajikan ambak-ambakan wae. Kunaon atuh ambak-ambakan wae? Eta Pak Ustad kita digawe kalau ka sare wae. Oh nyantos ayeuna mah ibu sing sabar, ibu nyarios ka si Aana nu lemes supaya si Aana ngartos. Tah, bener Pak Ustad. Kela Aa oge sing ngartos. Tah dengikeun. Tah, geuning aya Pak RW lain mah pisahkeun jadi RW teh malah dilalajoan sebenarnya. Ya pukul rame Pak Ustad. Ribut wae duaan di lalajoan we. Nah, itu keluarga tadi. Gana ributnya pindah ya. Kali ah.
ngantos ayeuna mah ributna tong di pos erakeun di tempat bentuk batur. Ayo entas urang ngaruwih.